Buset yo. Anak buah kamarana yo. Hau Tanpino. Menis tuning yo. Aduh. Kumaha sih Mang yo? Material geus nungguan wae Mang. Aduh. Ieu kamarana di garawe Mang. Oh, yo aduh secara kasbon makanya aing aduh hayang elek kamari. Ampun. Coba eta. Sobong kararosong kieu. Aya material geus teleponan wae. Ieu anak buah nu garawe kamaraha saja ai kasbon. Dasar boga anak buah kos. Set, ini siya Jason. Emang naon? Set, gua aing ke Batak, geus pinu. Set, siya makan cek aing tadi naon, aing minum numpak. Set, saya mengenang banget ayo numpak. Mak aing nanti capek meureunnan. Naon si sia ribut wae kan cek aing ge naon, aing milu numpak. Kan siya makan ongko we ditatarik. Ari geus kieu makan sia aing pajarkeun Batak. Et kan goblok sia mah, het. Ribut teh jeung ribut sia mah. Hirup teh ai taeun hayang bebeunangan kanan hayang boga duit cenah da modal ti lauk mah iraha boa goblok sia Aing ah, nanti aing ah. Aing bonceng ah, seru narik ya. sia mah berat mah yo Bro ah. mau sudah mau teh alah nge bahaya riweuna dong si teh dol Bro, mau tempat Batak kalau ieu sama kalau numpak. Tarik. nah bawa berat deh ting dosa ting tai na yeun berat yeuh Mau lu, jangan narik ge. Tarik Jason tarik. Sampai banget dah. Aduh, aso masuk aja sudah. tuh lain dah Yo, santai dah lu saing. Duduk dah. Sempat ini satu sadar, ampun. aduh Sampai batu saat aja ah. tak gitu banyak lalu sih udah jebok panas kieu aduh mah Jangan canda ada acan. emang canda sia Ancan. het aing mah lo baca itu sia tuh Hah? Bukan murun aing gitu minuman ruang mah. nya kajen teuing ge daripada sebetulnya sia lapar aduh minum ka tuh aing selagi aya we geus Sagi aya. Beuteung aing beuteung ye, ti canda pisan. aduh bener-bener belangsak aing mah ninggangna ulin teh jangan belangsak mulu aing mah hayang kitu tah ka bawah tah ulin teh ente jangan belangsak sekali-kali gitu kos batur teh gitu tah jangan nu beunghar meureun aing ka bawah meureun beunghar Adu beunghar kan udan da bulu senang kos urang. ilo Adu beunghar mah pengeluaran lebih loba deui. set Iya, meni jelema kos urang kos kieu jes yo. Oh. Dari makeun, jelema mah kudu dari makeun, jelema teh gablek mah ulah kabageun beunghar. set nih dol aing kadang sok mikir sok ieu teh ya gitu hayang kos batur tah gitu tapi aing bingung carana gitu kudu kumaha gitu Ulah bingung-bingung, ayeuna mah hayang beunghar mah gampang. kumaha atuh Uja, set muja naon kos batu uja bagong. set muja bagong bagi aing teu pantes dol lamun sia pantes Oh, aya jeung cocok jeung sia jeung muja ieu. nah naon ya Muja lembing. goblok Tidak leutik. Bau punya si anjing goblok sia mah bener Aduh, bina-bina amat Aduh, ampun enggak. ngarah rampun Sama aturan hirup hayang beunghar wae. Beunghar kudu usaha. lah eta kitu dol aing kan aing usaha mah usaha tapi kitu kan hasilna teh kitu Ya, denge. Bari lagi amun sia muja, Jes. Bujuring lagi semua kapake. ilo Ih, hat bagi bangsa gede kitu kumaha naon gede ala gitu. goblok sia mah Aduh, enggak. Rampun usulah ulah hayang beunghar sih ulah. aing Mau mah kataekan. moalnya Wah. lihat deh Ya, aing muja mah tibang lagi buhuna. Iya. Luhurna di. Ya, siapa tuh di luhur lagi kos kitu. aing mah ari sia cendol ngomong Awana teh ya. padu wae mejeukeur heuh teh Jes. Capek batu santai dah. tak kitu dol aing geus aduh kayaknya aing Urang ai ngasal kieu suka mah berada kuliahna urang.
gitu. Paling meureun kabagian meureun suring gope mah meureun. 500.000. Wah, lain 500 perak. Hat, aing ngambung usaha bangkut mah capekna doang dah. Usaha teh di mana capek banget nya. Nah, eta kitu geus syukuri we nya kumaha tuh. Jas, kieu aing nanya kasihan. Anu boga Rio sasing ngaranna dia. Haji Rusdi dol. Haji Rusdi. Heeh. Naon sih Haji Rusdi artina? Eta mah jeung teu kaurus tara mandi. Kan sia, salah ngomong tuh. Lain. Aing ngadege-dege anu boga leuwih teh hajina galak. Ih lo. Ih. Buset. Jeung deui sok gado ayam. Buset. Cak batuk kemana gede teh. Aing ditanya kemarin teh nyari batuk. Oh. Terus saya di mana? Teng di lo haji. Kan di dalam di lo haji masuk lebaran ngaji sok haji sok adu ayam. Cenah kitu. Set tinggal. Eta haji masih daek keneh wae ngadu hayam. Heeh, mentak lagi ya haji nu eta lain nu dimaksud. Lah, pasti dol, da manehna doang sih nu belatak liona. Oh gitu nya. Pokoknya enggak juru dol. Liona teh. Lain sesrek. Buset udah gua sudah tak Lio. Aduh, ampun ah. Ingat. Set itu sanura recet wae di aing ya. Anu tempat aya di garang we ya. Woi, sakeunara hal di dieu. Set. Itu lain Jes, hajina Jes. Heuh dol jigana dol. Mau dah. Serem amat ya haji. Oh, Keunara hal sia di dieu. Baji. Keur digawe, Baji. Oh, digawe. Heeh. Ati teh saha digawe di dieu? Set kan geus bebeja laporan ka mandorna. Mandor Umar. Heeh. Usut eta mandor teh beja-beja ka aing. Heuh geus kajeun teruskeun digawe mah. Ieu ngomong-ngomong ge digawe mana urutan sia? Buset Baji, digawena geus 3 poe di cerita nama. Oh. Set pada gitu temen digawe teh mah beuteung di sepeureung-beuteung ye. Terus Kuduna mah tuh Pak Haji teh pantes banget kan teh mah jingjing bawana, mah mau naon ge atuh Pak Haji. berarti saya cendalah ayeuna. Disesakeun di imah ku aing. Ah ya aing boga. Loba meureun. Pecak, aya pecak aing. Pecak naon si Pak Haji? Pecak hitut. Ribut. Yo aing ngaranna digawe mah kudu peurah peurih jeung peruh heula. Gitu Pak Haji. Oh di aing nya. Aya paribasan dol. Ulah peurih jeung peruh. Heeh. Ah di aing ah. Tapi ieu kamarana ieu napakna aduh aing ngaran digawe. Aing sing rarajin lah digawe mah. Heeh. Ieu ngomong-ngomong bener teh ya Pak Haji ye. We ngerek nanya, cenah mah ieu pinu hawu teh 5 juta. Bener apaan teh ya Pak Haji ye? Texas ya digawe di aing sabeuleuh mah 5 juta. Wah, tipu sia. Texas ya tah. Lain Mandor, kemari mandor. Oh Mandor Umar. Mandor Umar. Iya, Bang babangus si Umar. Mena mah kamari kasbon, kaing. Kasbon. Mun geus aya mah 15 beungkeut mah. Buset, duit kami Pak Haji. Lain pangeretan tali. Oh. Duit ieu mah. Aing mah. Ya, pancakannya digawe di lieu aing aya peraturan ke peurah peurih jeung peruh. Oh gitu Pak Haji. Lah heuh. Deh. Kumaha cenah ye dolar geus kieu dol. Wing kan gawe geus terlanjur ya Pak Haji ya. Oh. Geus 3 poe. Di wing mah bayaranna wing ye. Oh. Ya pokoknya mah lanjutkeun terus ya digawe mah bayaran make urusan pandeuri. Aing ngaranna ge kos di pabrik training. Oh training heula biasa gitu. Oh, ngan di pabrik 3 bulan di aing genep tahun trainingna. Bang botan manten meureun. Aing mah pake iteup manten. Ya, coba eta aing ieu jadi songko bodas, baju bodas layang-layang jadi haji coba. Naon Haji? Hah? Naon eta? An keong aing. Aing mah. Ya rampun ieu haji ye. Dol ngomong-ngomong bisa adalah harcan. Encan Pak Haji betul. Buset mah haji di imah kudu keur mepes. Mepes lauk Pak Haji. Baterai. Buset kan mepes lauk wing mah. Tinggal ngakan ku sia dol tah. Kan bodas suka jas baterai di mepes ieu kumaha dek. Ieu na kempes sa baterai eta. Eta kitu. Duh, aya. Lah. Pak Haji. Nah. Wing nanya Pak Haji. Heeh, teman. Eta suku kos kitu si Pak Haji. Yang kurang suku aing. Okos. Teu sambung menang harbit Pak Haji. Waduh. Oh, nyadar halus banget dol. Yo, ieu cina jadi lembag getol. Ini mah ketok. Eta daripada sia eta okos kembang kol meni malegar. Haji aingna. Bisa banget Haji. Lah. Aingna jadi lembag getol kudu kieu busik sukuna ge. Di mana-mana ge ai haji mah. Suku acan mah heran Pak Haji. Oh, kasih ke peler. Aduh, iya. Haji mun ka mansar pisan aja jadi haji. Wah, lancar di servis suku aing. Aja.
Emang kudu diservis wae ta Oh, sona. biasa juna punggal bulan tuh aing mah. Buset, kenapa tuh mau itu hebat sih Pak Haji. Aing nya ngomong-ngomong geus teh baru duit ieu. Semoga Pak Haji. Dah. Nya bor-bor sih aing teh boga. Aing mah. Aing mah. Nya duit adi dini haji apa ge? Di Dini Haji. Heuh. Kumaha we ini Haji udah kasbon lah, kasbon Pak Haji. Mana? Kasbon. Ini haji nu ukur ka itu jauh mall. Biasa shopping. Lain mulungan jengkol. Ini tuning. Aing ge pugu jadi liar usaha. Riau aing ambaraya. Heeh. Empang aing ambaraya. Oh, Pak Haji. Heeh, jadi penghasilan teh mah kurang. Kurang situ Pak Haji. Heeh. Pak Haji teh bersyukur cek aing mah. Heeh. Heeh, ya bener oge kok sia tah. Haji mah bersyukur Pak Haji. Detail enak ke haji. Benar. Tapi kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Liu ambaraya. Pemajikan apa kemarin Pak Haji? Heuh, kawin ditilu. Oh, bener. Tadi bener cek sia teh aing kudu buka titel. Heeh. Oh, titit ngagantel. Lain titipnya gantel Pak Haji. Set, detail teh geus boga jabatan. Oh. Geus boga ngaran gitu. Ngaran Haji Santana atuh. Ayeuna berarti kieu. Heeh. Saya digawe dia teh di bawah si Umar sebenarnya. Heuh, Ya. suban Pak Haji. Oh. Di mana-mana ge meuleum mah sabeuleman meni uang 5 juta ieu atuh bangkrut aing. Pinu hautun 5 juta henteu. Lah henteu. Eta mangkana eta urang mikot geus atuh nya dol. Lah heuh masih Banget, teu. lah. Si Umar teh bang baca teh suku teh ngabutruk akan rinso. Buset enak. Oh. Oh, kemana nanya heula ke Mang Umar kemari. Tadinya ka Manur Umar. Oh. Kemana teh lamun pinu hau 5 juta nya Jes. Ah, eta kitu. Makanya kurang langsung gabrus. Pak Haji oge langsung dosian tahu tuh. Aya tahu teh pinu Pak Haji. Pino ayeuna nya. Pinu. We alusna ajeun. Ieu soal material geus gogorowokan wae teh kamari. Buset deh. Minta kirim we. Betul dikirim ke Pak Haji buat Gua penting gua dikiriman doa. Aing diomelan. Ya Setan buat lu. Kita modar meureun. Aduh, Aing aing boga haji kuas kieu mah ya ati luna aja aing loksun dol. langsung aing pusing ya serwokan. Oh, makanya aing kamari ngaduh hayam meh. Aing bayangkan dol seorang haji teh geus boga titel. Masih ngadu hayam kene wae. Ayo ngomong siapa buka pengajian teh? Lain Pak Haji. Hah? Lain Aing mah Tenang. Anak aing loba. shit. Garis Pak Haji. Hah? Wah, dua anak di pasar Cibitung mah. Awal lain Pak Haji. Hah? Awal lain. Awewe. Nah, Loba anak aing. Awewe opat. woi. Anu incu opat. Woi. Kada aing sieun dari ijuan mata. Nu sarwana di Ragunan mah. Sarua di Ragunan. Heeh. Nya anu sarwana di Ragunan sia dol. Ya hatat. Kumaha tuh? Taman Margosot fatwa eta nya. Pokona eta. Oh, eta magar. Ya. Magar sarsar. Magar satwa. Semuanya Jackson. Aing teh jauh. Pokona mah Semuanya isi magar satwa. calon kawin ke anak aing. Lamun cara eta mah cendol tumpah. Sam orang berlian di luhur. Berarti mujur gitu Lah Pak Haji. mujur nya anak aing menangkan sia musibah. Buset. Jadi mah ini teh. Saya usaha ti bangun ya. Yang geus aing sia kira-kira daek digawe di aing sing betah lanjutkeun ya. Lanjut ke dijawab Pak Haji. Lain nggak bawa sapi. Nah digawe tuh. Bleu. Sekarang saya bawa satu lima. Ya, ngomong ge. Nek ngontrol heula yo aing. Ayo Pak Haji. Tak gitu, Kak Pak Haji mau kudu cium tangan. Goblok itu nya Jesnya. Nah, eta kitu dol. Set deh, aya tiluna we aing boga bos model haji kos kitu lah. Loksun dol. Eta gitu. Het, Tapi gak mau gereyo Jes lumayan Jes. het lumayan sih kadinya nama dol daripada orang nganggur. Heeh, suganya sugan we karepna Atuh. Nya pibeunghareun mah da iraha tuh. Gampang ki Gusti menurkeun. Oh, nuturkeun atuh. Uang gereyo. Nah, eta kitu aya. Bisa.